Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan dibubuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kawin jeung jurig iprit bagean anu ka 3 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arjuna Ireng. Kangge Kang Arjuna Ireng ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge madar ieu dongeng. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning madar ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kawin jeung jurig ifrit bagian anu ka 3 welasna. Kumaha salajengna? Para wargi sadayana barang nenjo nyimas layung sari robah wujudna eta genderuwo pohara pisan rewaseunana, awakna jadi undur-unduran ka tukang. Rek teu kitu kumaha atuh, sabab ayeuna mah si genderuwo wawuheun pisan yen saha makhluk anu keur disanghareupanana. Hayo ayeuna rek nyerang mah deuleu. Hai genderuwo, hayo urang tulikeun deui tarung deuleu genderuwo goreng patut. Cek nyimas layung sari netep seukeut ka genderuwo. Ampun nyimas, ampun nyimas, ampun hampura kakaula teu nyaho yen ieu teh anjeun, hampura nyimas. Si genderuwo kituna teh bari rengkuh ngihurmat ka nyimas layung sari. Syukur ari anjeun geus wawuh mah kakuri, sok ayeuna geura nyingkah ti dieu, bawa sakabeh balad-balad anjeun, kosongkeun ieu imah samemeh kuring robah pikiran, gancang tinggalkeun ieu tempat. Cek nyimas layung sari nyentak stot panonna seukeut mencrong ka si genderuwo. Si genderuwo ngelemes teu wani males neuteup. Pangna kitu teh sabab manehna nyahoeun yen anu ayeuna aya di hareupeunana teh lain lawaneunana, lain teu wani, lain teu untupan, tapi manehna nyaho yen eta teh anakna Nini Sawitri, ratu siluman orai ti nagara Nagin Setra. Lamun teh mah ayeuna manehna maksa ngalawan ka Nyimas Layung Sari, geus tangtu Nyimas Layung Sari bakal minang saraya ka Nini Sawitri. Satuluyna Nini Sawitri bakal ngirimkeun pasukanana pikeun nyerang ka dirina. Sedengkeun ari manehna sorangan mah apanan teu boga balad, komo pasukan mah. Nu matak nu mawi hulu botak katinggang awi leuwih hade pikeun si genderuwo ngelehan. Batan kudu perlaya teu puguh-puguh. Mangga nyimas, mangga. Kaula saja nyingkah. Hayu nyai urang indit bawa si Ujang, ayo. Cek genderuwo ngareret kawe gombel anu harita keur nangtung bari oloh, tapi anggar susuna mah masih keneh antung-antungan jiga lato-lato. Jurig emok mah kalah ngagerem bari neuteub ka Nyimas Layung Sari. Emok hayu geura nyingkah, hayu nyingkah, lain lawanan anjeun ieu mah deuleu emok. Genderuwo nyentak ka jurig emok.
anu harita masih kente penasaran katempuana teh. Jurig emok bangun teu noli sabab manehna mah teu nyahoeun saha Nyimas Layung Sari sabenerna. Belesat hut war harita jurig emok ngabelesat hiber narajang ka Nyimas Layung Sari. Nempo lawana nyerang gancang Nyimas Layung Sari mecutkeun buntutna. Jurig emok anu keur narajang teh dipelit awakna pageuh pisan nyesakeun sirana wungkul anu eulegegan rak sanggeus jurig emok aya dina belitan Nyimas Layung Sari. Tuluy badan si jurig emok digibegeun sirahna. Satuluyna Nyimas Layung Sari mere parentah, sok serang hakan di malu. Sapada harita puluhan orai anu aya dina sirahna Nyimas Layung Sari pating belesat manjangan muru kana sirahna jurig emok. Saterus nama eta sirah jurig emok teh dipacokan dicok-crok nepi ka beak jeung awak-awakna teu nyesa buuk-buukna acan. Si emok mah teu ngawaro di bejian teh. Hayu nyi gancang urang ngingka nyi. Genderuwo setengah ngagorobok bari tuluy ngagegag leumpang nuju kaluar dituturkeun ku wewe gombel anu ngais budak leutik. Awas lamun andika sakabe wani ngaganggu deui bakal dimusnahkeun kabeh ku kami, cek Nyimas Layung Sari mere ancaman ka keluarga genderuwo. Red Nyimas Layung Sari ngareret kalebah jandela nyampak jurig pocong masih kena ngajanteng di dinya. Anjeun oge indit sia leupeut indit. Nyimas Layung Sari nyentak anu disentakna teu loba tanya gancang bae malik tuluy acelok-acelokan malahan mah dipalabah anu nanjak saeutik tijalika heula nepi ka tarangna tisusud keuna kana batu tatapakan. Laju eta pocong hudang deui tuluy acelok-acelokan deui saterusna mah ngaleungit duka teuing ka mana. Sanggeus sakabeh dedemit jurig barakasakan bersih taya nu nyesa. Nyimas Layung Sari ngarobah wujudna jadi awewe biasa deui. Hujan geus raat deui kare nyesakeun hawa tiris anu nyelesep kana kulit. Guludug oge geus teu kadenge deui sorana. Kayaan jadi malik simpe. Tengah peuting lampu kakara hurung deui. Badri tembong keluar ti kamarna gancang nyamperkeun ka Nyimas Layung Sari anu harita keur nangtung deketeun janela. Dupi tadi teh aya naon Nyimas? Meni asa kurame, meni dogdak. Cek Badri, teu aya naon ka? Teu aya naon. Ah, nu laras Nyimas. Ka kupingna mah meni brag-brig geuning Nyimas. Oh eta biasa we Kang. Aya makhluk sanes anu teu suka ieu bumi dicalikan ku urang. Tapi ayeuna mah alhamdulillah tos teu araya Kang. Tos diusiran ku abdi. Saya atuh pami kitu mah. Tapi Nyimas teu kunaon Nyimas? Henteu Kang, abdi mah teu kunaon. Nya syukur atuh pami kitu mah Nyimas. Sanggeus kitu mah Badri tuluy kacai ngala wudu rek salat Isya jiga nama. Gancangna carita caturkeun poe isukna. Pangeusi imah geus harudang. Nyi Otih katembong keur sasapu di buruan. Neng Hilmah milu mantuan. Teu sakola da poe Minggu harita teh. Sedangkeun Ari Badri keur diuk di teras imah bari ngalamun. Pikiranna kumalayang cos kaditu cos kadieu. Neangan cara sangkan menang pagawean kadituna supaya menang penghasilan keur biaya anak pamajikanana. Rek gawe taya nu nita, rek dagang eueuh modalna, rek tani
nya teu boga lahana. Sedengkeun lamun cicing wae asa teu mungkin. Sebab anak jeung pamajikanana butuh dahar, butuh biaya, butuh skincarean, butuh meuli kuota, butuh meuli kutang jeung butuh meuli cangcut. Tungtungna bade ukur bisa ngarenghap empesan panjang. Sabot keur kitu kurunyung bisumi ngurunyung datang bari ngajingjing keresek warna hideung. Ai mun rajin geuning nyai wios atuh nyai ku ibi bae sasapu mah nyai da tugas ibi eta teh cek bisumi nyarita ka Nyi Otih anu harita memang keur sasapu. Ah teu sawios bi meuni bara lapisan atuh da ieu teh wangi hujan meuni ageng deui sareng angina deui meuni pating gelebu tetanggaan ge meuni pating perendoy jadi weh ieu daunna meuni ngampar kieu bi temal Nyi Otih. Tos atuh ayeuna mah memuluk heula gampil sasapu mangke deui. Yeuh ibi nyandak sangu wuduk yeuh neng. Muhun bi mangga. Sanggeus kitu mah opatanana arasup ka jero imah. Tuluy dariuk marurak babawaan bisumi nyaeta ngadalahar wuduk. Ai nyajang ayeuna teh apana dinten minggu pisannya kapingora biasa nama lamun dinten minggu kapingora teh anu gaduh ieu bumi teh nya Pak Anwar osok ka dieu tah engke upami anjeunna sumping carioskeun bae nya ka anjeunna yen ujang sakulawargi teh saderekna ibi kitunya. Oh mohon bi mangga tembal Badri. Atos kitu we atunya ayeuna mah ibi bade wangsul deui warung teh aya nu ngantosan ieu teh. Mangga bi hatur nuhun pisan we nya bi kana sagala rupi kasayanana bi ieu teh katampi berat tanggung berat nyuhun ieu teh narimakeunna bi. Mohon jang sami-samikeun we lamun teu jeung urang jeung saha deui atuh. Sanggeus kitu mah tuluy bae bisumi ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Caturkeun dina wanci pabebeurang kira-kira wanci pecat sawed bener bae harita teh aya nu datang kadinya saurang lalaki tengah tuwuh bari nyorentas sarta ngajingjing koper leutik najan geus rada kolot oge tapi katempona teh masih keneh berges keneh make tudung laken celana panjang lepis serta kaos bodas anu dirangkep ku jaket kulit. Sanggeus uluk salam sarta sasalaman tuluy eta lalaki tengah tuwuh teh asup ka jero imah. Bener be eta lalaki teh anu taya lian ti Pak Anwar salaku anu bogana eta imah. Ari ujang teh sahana bisumi ieu teh jang ceuk Pak Anwar nanya ka Badri. Abdi teh saderek napa dupi bapak teh Pak Anwar teh asanes Pak ceuk Badri malik tumanya. Bener pisan jang bener tembal Pak Anwar singkat. Hapunten nya Pak abdi sareng kulawargi teh terus kumaha wantun ieu teh ngalinggihan bumi bapa. His teu nanaon jang teu nanaon. Hade oge aya nu ngeusian ye imah teh disarean teu ari peuting. Disarean teu jang. Muhun Pak. Marondok di dieu tadi wengi ge Pak. Alus atuh. Tah kitu sararean. Nya ye imah teh dikosongkeun wae mah. Matak tereh rejet jeung jadi sayang jurig barakasakan lamun dikosongkeun wae jang. Hehehe. Cek Badri ukur ungguk bari mesem. Mun tiba heula atuh jang eusianana. Miwarangna oge nembe ayeuna pun bibit teh Pak. Ari bisumi lain sok nyarita atuh tiba heula nya. Punten Bapak bade ngaleut taon. Muhun bade ngaleut naon manawi Pak?
ci kopi atau nepi cinte Pak? Nyi Otih megat obrolan. Ci teh haneut we nyi, tong digulanya. Aya tentena, lamun eueuh meuli heula ieu. Ieu tah artos data. Cik Pak Badri ngodok saku calanana, tuluy ngaluarkeun duit salambar, diasongkeun ka Nyi Otih. Wios Pak teu kedah. Da aya ieu ye, enteh mah Pak. Tembal Nyi Otih. Oh, nya geus atuh ari aya mah. Mun nyaho aya nu nyarean mah, tadi balanja beas jeung deungeunna atuh. Teu nyaho atuh da, kewe nya meuli nya. Wios Pak, teu kada ngarepotkeun. Parantos ditampi modnya, parantos ditampi modok di dieu oge. Tos bingah abdi mah Pak. Badri anu nembalan. Ah, keun bae. Hitung-hitung fasilitas ti Bapa we atuh eta mah. Duh, hatur nuhun pisan we Pak. Encan. Ih. Encan. Duh, hatur nuhun pisan Pak. Encan ih balanjana oge. Acan balanjana oge ulah hatur nuhun. Resep peureuy oge jiga nama Pak Anwar teh. Sanggeus kitu mah Nyi Otih terus bae ngoloyor ka dapur. Ari duit anu tadi diasongkeun jeung meuli enteh mah dipaksa ku Pak Anwar titah disakuan majar teh jeung jajan budak cenah. Saditinggalkeunana ku Nyi Otih tuluy bae Pak Anwar muka koperna tuluy ngaluarkeun 3 lambar kertas anu geus meunang ngalaminating pinuh ku gambar Batu Ali eta kertas teh. Sok eta kertas teh diteundeun dina meja. Ari Badri mah nempokeun bae bari nitenan gambar-gambar anu aya dina eta kertas. Tah usaha Bapa mah kieu we jang neangan anu herang-herang. Ceuk Pak Anwar bari nyerenge. Naon eta teh Pak? Batu Ali sanes Pak? Cek Badri tumanya. Nya Batu Ali jang. Ya teh batu-batu permata. Engkena dijieun Ali jadi perhiasan pangan para itu jadi perhiasan para gegeden. Kamari teh Bapa tos narik barang ti Cisoka. Teras nyimpang we heula ka dieu asa geus lila can ngalongok ieu imah. Ceuk Pak Anwar bari ngaluarkeun hiji batu anu kelirna biru. Tah, ieu barang najang tah. Ieu teh bakal jadi naon? Bakal jadi Batu Alina para sultan. Ngaranna Blue Sapphire Kailon ieu teh. Lumayan mahal hargana ieu teh jang. Badri nempokeun bari mesem. Red deui Badri ngareret kana kertas. Tuluy kumehna dicokot. Saterus nama dibukaan ditempuan gambarna hiji-hiji. Nalika keur anteng-anteng nempuan kertas gebeg Badri ngagebeg waktu paneutupna nempo kana gambar salah siji batu anu herang bodas. Ras manehna ingat kana batu pameret ini Sawitri basa dirawayan teh sarua pisan jeung batu anu aya dina gambar. Sanggeusna bener-bener ngerasa yakin yen batu teh sarua jeung anu aya dina gambar. Ok Badri cumarita. Punten Pak. Dupi anu ieu batu naon namina Pak? Asana mah abdi gaduh anu model kitu teh Pak. Ih, ieu mah permata anu langka jang. Moal pisan hargana. Ujang boga. Gaduh Pak. Sami mawon sarua pisan bentuk sareng rupana sapatos batu eta Pak dina gambar. Wah, nu bentet jang. Cikan-cikan Bapa nempo ka dieu. Lamun bener boga mah aya nempo. Urang pariksa ku Bapa jang. Sanggeus kitu mah gancang Badri ngodok kana saku calanan. Tetela aya keneh batu teh. Tuluy bae dikaluarkeun. Tah, ieu batuna Pak. Pak Anwar meuli curinghak. Basa Badri nuduhkeun batuna teh. Waduh. Ke. Buah-buah. Duh, buah-buah ieu mah yeuh. Pak Anwar meuni cungas-cingeus waktu nitenan eta batu teh. Tuluy manehna ngaluarkeun pakakas tina koperna.
mimiti nama eta batu tadi corongan heula ku senter tuluy diilikan deui make kacamata pembesar sanggeus digulak-gilak babaraha kali tuluy eta batu tadi asupkeun kana hiji pakakas anu aya babaraha liang di jerona geus kitu eta batu dicorongan deui ku alat anu sejen anu aya senteran panungtunganana batu tadi teundeun dina timbangan waduh Jang inten berlian asli ieu mah Jang ceuk Pak Anwar marah mah satu tasna mariksa eta batu ari nu kitu payun teu Pak tanya Badri nyalain payu-payu deui atuh Jang berlian langka batu kieu mah mahal hargana deui rek dijual baraha ieu Jang ah moal diical Pak wios we pami Bapak Palai mah canak be abdi mah ku di Widian linggi di dia oge tang tos bing apa mangga we canak Pak his ulah kitu Jang ulah perkara cicing di dieu mah ujang teh sadowe jeung gawe di bapa nungguan ieu imah sedangkeun ieu batu nu ujang teh mahal hargana Jang sedangkeun bapa usahana kana nu kieu pisan jadi kudu puguh ieu iklor jual beulina Jang sok rek sabaraha dijualna ieu Jang batu teh Jang duh janten bingung hargikeunana ieu teh Pak abdi mah kirang terang kana pangaos buta batu teh Pak komo kana bata mah teu ngarartos Pak tapi dina kayaan keur kitu ujug-ujug eueuh waktos nah kabujeng seep keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit bungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana hayu ah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.